Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi ya yuk ya, enakan ya. Lain beli lauk ayo. Aya. Ayo yang lauk nahan gitu. Ugu ayana lauk naon, Mang? Atuh aya, lauk sepat, lauk betik, bujair, lele aya. Tinggal milih tah yang lauk naon. Lu kudu nonggeng ayo, Mang. Ai si anak meuli lauk, teh anak meuli naon nanyakeun lauk nonggeng segala macam. Eueuh ti dituna lauk nonggeng lah. Eta mah nonggeng teh lucu, Pak. Eueuh, deun aing mah lauk nonggeng mah aya ge lele, bujair, lauk sepat, betik. Eueuh macam-macam gitu. Mang, jadi tuh mah aya lauk nonggeng. Lah, Robi ikut ke ngomong baik, ngomong yang baik lah. Oh, jeung Robi ngomong teh jelas, jeung kukak-kukos naon, dikiluan ngomong bae. Lagi enak nanya ieu, neuk meuli lauk apa neuk meuli naon ieu ka dieu? Tunduk, Mang, tapi orang mah yang nonggeng. Aing mah kuararan sing meuli lauk nonggeng. Atuh aing ka mana nyiarna lauk nonggeng geus kitu. Jemang di itu mah enggak ada gurang kemarin ya lu. Bapak lambak. Emang di dia wah. Buah mah lauk modar meureun, pasti nararonggeng aya lauk modar mah lah. Kakahar teh lauk nonggeng. Karena eta mamang nyaho lauk nonggeng, lauk modar. Ai sia ku gararoblok mun budak neuk ngalalaga aing apa neuk meuli lauk ieu. Atuh noli lauk tapi orang mah yang nonggeng laukna. Sing bener sih aing ngomong, ngalalaga aing bae neuk meuli lauk nanyakeun lauk nonggeng. Geus marabur ka ditu lah. Lieur aing ka sia. Dasar laki-laki, nekletik baturuk meuli lauk kana diusir. Bilang kalau di kayu. Oh, ayo. Hade ge malah labur, coba goblok.